kaeling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Mata jidu huru kulubu minal humum wal ahjam fali ajli mamuniat min wujudil iyan. Suatu perkara anu karasa ku hate meresahkan jeung menyedihkan, mangka resahna jeung sedihna eta hate anu sabenerna mah lain disababkeun ku ayana eta perkara, tapi disababkeun ku dicegahna eta hate tina musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawa dengan kata lain, risauna jeung sedihna hate anjeun ngeunaan suatu perkara lain disababkeun ku ayana eta perkara, tapi disababkeun ku eueuhna musyahadah dina hate anjeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal humuma wal ahjan ad-dunyawiyah alladhi tajiduhal qulub sababuha adamu musyahadatillahi ta'ala. Saestuna karesahan saestuna karisowan jeung kasedihan terhadap urusan anu sifatna duniawi anu datang kana hate anjeun, taeta teh jadi tanda keur diri anjeun yen hate anjeun teh kosong tina musyahadah ka Gusti Allah. Sabab ari jalma anu hatena musyahadah ka Gusti Allah mah moal risau moal sedih ku urusan dunia. Kerjana anu geus musyahadah ka Gusti Allah mah risau jeung sedih ku urusan dunia teh eta teh mangrupakeun suatu perkara yang memalukan, menglupakan suatu aib yang besar. Falau syahadallaha ta'ala al-ghaniyal karim al-qawiyal ajijal hakim lakana daima parohi wa syuru wa naim. Sabab lamun hate anjeun musyahadah ka Gusti Allah nyaeta kadat anu kagungan maha beunghar, maha pemurah, maha kuat, maha mulia, maha bijaksana, niscaya hate anjeun teh teu woleh lapang, teu woleh bungah, teu woleh aya dina suasana kebatinan anu ngabagjakeun. Jeung hate anjeun teh bakal jadi hate anu teu woleh aya dina kanikmatan. Jadi ari jalma anu hatena mengenal Gusti Allah mah, anu hatena eling jeung sadar ka Gusti Allah mah, anu hatena musyahadah ka Gusti Allah mah, la tahzan innallaha ma'ana. Henteu risau, henteu sedih,
sabab eueuh nu karasa jeung nu kasaksian ku hatena boh samemeh tumibana eta perkara, boh nalika tumibana eta perkara, boh setelah tumibana eta perkara-perkara duniawi, kecuali Allah. Artina hatena selalu dan senantiasa merasakan jeung menyaksikan Gusti Allah pada segala sesuatu anu maujud, boh anu maujud di ruang lingkup kehidupan pribadina, boh anu maujud di luar ruang lingkup kehidupan pribadina, anu terjadi dina ruang lingkup kehidupan pribadina. Misalna ente mengalami kerugian dina perdagangan, atawa dina pertanian ente mengalami puso, mengalami gagal panen kusababiahna halodo panjang, atawa ente di PHK ku perusahaan tempat ente bekerja, atawa ente menyatakan cinta ka si Mimin tapi ku si Mimin ditolak, atawa ente dipitnah dimusuhan boh ku batur atawa ku dulur jeung sajabana, taeta anu terjadi dina ruang lingkup kehidupan pribadi. Sedangkan anu terjadi di luar ruang lingkup kehidupan pribadi ente, misalnya terjadinya perubahan iklim seperti meningkatnya suhu bumi, atau terjadinya El Nino sehingga menyebabkan kemarau panjang, atau terjadinya resesi dunia, perang dunia, atau panasnya suasana politik boh di dalam negeri maupun di luar negeri, anu menyebabkan sesama anak bangsa parasia jeung gontok-gontokan jeung sajabana. Jadi ari jalma anu musyahada ka Gusti Allah mah kalapangan hatena, katentreman hatena, kabagjaan hatena teu kapangaruhan ku ayana perkara-perkara duniawi, teu kapangaruhan ku robahna perkara-perkara duniawi, teu kapangaruhan ku ruksakna perkara-perkara duniawi, teu kapangaruhan ku leungitna perkara-perkara duniawi. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang tidak terjadi, apapun yang datang, apapun yang berubah, apapun yang rusak, apapun yang pergi dan hilang dari urusan-urusan duniawi, tidak membuat hatinya risau, tidak membuat hatinya bersedih, sabab hatena sedang asik menyaksikan Gusti Allah, sedang musyahadah ka Gusti Allah, sehingga nu katingali ku hatena salian kagungan Gusti Allah, kaluhuran Gusti Allah, kamuliaan kamurahan Gusti Allah, kabijaksanaan Gusti Allah jeung saterusna. Mata dalam pandangan hati, dalam pandangan rohani, jama-jama anu musyahadah ka Gusti Allah mah sakabeh urusan, sakabeh perkara duniawi tidak ada yang terlihat besar, semuanya terlihat kecil dan sepele, bahkan tidak terlihat sama sekali, sabab pada saat itu dan sebelum itu dan setelah itu yang dia saksikan adalah kemahabesaran Gusti Allah, sehingga dina kenyataan hirupna sapopoe manehna santai-santai saja, enjoy saja, senyum-senyum saja.
Kalau melihat presiden, dia tidak melihat presiden sebagai sesuatu yang besar. Kalau melihat duit, dia tidak memandang duit sebagai sesuatu yang besar. Sebab baik presiden maupun duit sama saja, sama-sama makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kebesaran. Kebesaran itu hanya milik Allah. Pan kalimatna oge Allahu Akbar. Ari Allah eta nu kagungan sifat maha besar. Gitu. Mata lamun lisan ente ngucapkeun Allahu Akbar, tapi hati ente masih memandang dunia jeung eusina jeung urusan-urusanana sebagai sesuatu yang besar, maka ente telah mendustakan apa yang ente ucapkan. Artinya ente sudah berbohong kepada Gusti Allah dan kepada diri ente sorangan. Kalau Gusti Allah dan diri ente sorangan saja sudah ente bohongi, atuh apalagi batur, apalagi orang lain. Mata balbah dia ente kudu konsekuen. Jangan jadikan ilmu agama hanya sebatas teori-teori dan retorika belaka, tapi kudu jadi kenyataan dina hirup orang masing-masing, nyata dina hati, nyata dina lisan, jeung nyata dina perbuatan. Ta etalah anu disebut sidik. Hatina tenggelam dina lautan tauhid, tenggelam dina samudra musyahadah. Wal muhaqiqu la yara ghairallah. Ari jalma anu nganyatakeun diri dina lautan tauhid, ari jalma anu nganyatakeun diri dina samudra musyahadah mah ujang teu aya anu kabandungan ku hatena. Teu aya anu kasaksian ku hatena kajaba Gusti Allah. Leungit tina pandangan hatena sakabeh makhluk, sehingga anu aya anu ebreh dina hatena ngan Gusti Allah wungkul. Nalika anu ebreh dina hatena ngan Gusti Allah, al ahwalu kullaha hasanatun. Mangka sakabeh paningkah, sakabeh perkara anu tumiba jang jalma anu geus nganyatakeun diri dina tauhid, dina musyahadah, dina ma'rifatullah mah eta sadaya hal anu maujud teh katingalina alus atawa katingali alusna. Naon sababna? Sabab eta perkara anu maujud, eta perkara anu tumiba tina urusan-urusan duniawi, seperti untung rugi, seperti sehat gering, seperti nikmat bala, seperti sukses gagal jeung sajabana. Eta teh sadayana meunang ngajadikeun Gusti Allah. Eta teh sadayana mangrupakeun bekas perbuatan Gusti Allah. Wa kullu fi'li jamilun. Jeung ari sadaya perbuatan Gusti Allah eta teh sadayana alus, eta teh sadayana sae. Bener teh? Sok we renungkeun ku ente. Ari perbuatan Gusti Allah alus goreng, alus. Nah aya perbuatan Gusti Allah anu goreng, teu aya kasep. Teu aya perbuatan Gusti Allah anu goreng. Gusti Allah mah sadaya perbuatanana sae.
mata ucapkeun ku ente Robbana maholak tahada batila mana terjadi perkara-perkara tina area dunya ka dari ente teh. Duh Gusti Pangeran abdi sadaya ieu dadamelan Gusti teh teu aya anu goreng, teu aya anu sia-sia, sadayana ngandung pelajaran, sadayana ngandung hikmah anu sae keur diri abdi salaku jalma anu iman ka Gusti subhanaka fakina adabannar. Maha suci eta tetep kagungan Gusti, mugi Gusti nyalametkeun jisim abdi tina ajab neraka. Eta cekaterangan di nas Quran surat Ali Imran. Robbana maholak tahada batila subhanaka fakina adabannar. Am kaifa tahsunu ahwali al-batiniyatu wa dohiriyatu wa bika qomat. Bade kumaha henteu sae sadaya paningkah abdi anu batin. Ari paningkah batin teh ahwalul qalbi, contohna seperti tawakal, qanaah, ridho, sabar, syukur, juhud, mahabbah jeung saterusna. Ere kumaha henteu sae sadaya paningkah batin jeung paningkah dohir abdi. Ari paningkah dohir contohna ente dikir, ente salat, ente ngadares Quran, ente ngaji, ente selawatan jeung saterusna. Erek teu alus kumaha paningkah batin jeung paningkah dohir jisim abdi pan Gusti anu ngayakeunana. Anu ngayakeun tawakal saha, anu ngayakeun ridho saha, anu ngayakeun sabar saha, anu ngayakeun syukur saha, anu ngayakeun zikir saha, anu ngayakeun salat saha, anu ngayakeun zakat saha, anu ngayakeun sholawat saha, anu ngayakeun Quran saha. Ta eta sadaya paningkah batin jeung paningkah dohir teh meunang ngayakeun Gusti Allah. Matak pantes sadayana alus sabab meunang ngayakeun Gusti Allah. Jadi paningkah dohir jeung paningkah batin ente eta lain meunang ngayakeun ente. Hartina ari jalma anu makrifat tauhid ka Gusti Allah mah henteu nganisbatkeun paningkah boh nu dohir boh nu batin ka dirina sorangan, jeung teu nganisbatkeun ka diri batur. Sabab pandangan hate jama anu telon dina makrifat dina tauhid mah sadaya paningkah sadaya perkara anu dohir anu batin eta sadayana meunang ngayakeun Gusti Allah, eta sadayana tetep jadi milik Gusti Allah. Hatina dina pandangan manehna mah tidak ada perbuatan makhluk teh, yang ada adalah perbuatan Allah. Taeta jama lamun geus teuleum dina tauhid, dina ma'rifat, dina musyahadah, tidak melihat ada perbuatan makhluk, yang dia lihat itu semuanya adalah perbuatan Allah. Jeung ari perbuatan Allah eta teh sadayana sae. Taku sabab nu katarima ku hatena sadayana sae, mangka hatena henteu risau, henteu sedih, henteu galau, henteu sieun.
tapi sabalikna nyaeta tenang jeung bungah gitu. Matak lamun ente hayang hirup senang ulah nganisbatkeun paningkah jeung perkara-perkara duniawi ka diri ente sorangan, jeung ulah nganisbatkeun ka diri batur, engkena riweuh, engkena jadi rumit, jeung ulah ngarasa ngamiliki kana naon la ilaha illallah la fa'ila illallah. Teu aya pangeran angin Gusti Allah, teu aya makhluk jeung paningkahna jeung perkarana kajaba meunang ngajadikeun Gusti Allah. Artina nu kudu dipandang ku hate ente mah lain makhlukna tapi Allahna. Lamun anu dipandang ku hate ente makhlukna, maka hate ente teh bakal didikte ku makhluk. Contoh misalnya lamun si Udin moyokan ka ente, teu ente marah ka si Udin, ta eta teh ngaranna hate ente didikte ku si Udin. Si Udin teh makhluk, berarti hate ente didikte ku makhluk. Lamun ente dagang tuluy dagang narugi, tuluy ente bersedih hati, ta eta teh ngaranna hate ente didikte ku karugian. Karugian teh makhluk, berarti hate ente teh didikte ku makhluk. Lamun ente diputuskeun ku si Mimin tuluy hate ente galau, eta ngaranna ente didikte ku si Mimin, padahal si Mimin teh makhluk, berarti hate ente didikte ku makhluk. Jadi eta karugian, eta si Udin, eta si Mimin teh jang kabeh teh makhluk. Hatina lamun terjadi seperti kitu, berarti hate ente bisa keneh didikte ku makhluk. Ta eta bedana jalma anu maripat ka Gusti Allah jeung teu maripat ka Gusti Allah. Jalma anu musahada ka Gusti Allah jeung teu musahada ka Gusti Allah. Ari nu maripat jeung musahada ka Gusti Allah mah hatena teu bisa didikte ku makhluk. Sedengkeun ari anu teu maripat teu musahada ka Allah mah hatena didikte ku makhluk. Hate kerbungah teu datang kerugian, tina bungah robah jadi sedih. Nah, robah mah jadi sedih teh tina bungah ku aya kerugian, berarti eta geus didikte ku karugian, padahal karugian teh makhluk. Namun kitu teh ngaranna kabobodo tenjo kasamaran tingali. Berarti selama ini ente menyerah, selama ini ente menyangka bahwa poyokan teh menang si Udin, ente menyerah bahwa karugian teh menang diri ente sorangan, ente menyerah bahwa putus teh menang ngajadikeun si Mimin. Padahal moal aya si Udin jeung poyokna mun teu diayakeun ku Gusti Allah. Moal aya ente jeung rugi dagangna mun teu diayakeun ku Gusti Allah. Moal aya si Mimin jeung putusna mun teu diayakeun ku Gusti Allah. Jadi lamun ente galau jeung sedih ku rugina dagang, lamun ente galau jeung sedih ku si Udin, ku si Mimin jeung ku saha dina perkara-perkara dunia, ku saha dina golongan-golongan makhlukna Allah Ta'ala, berarti hati ente teh bisa kena didikte ku makhluk. Berarti ente teh kabobodo ku kabodohan diri ente sorangan, namun dibojor biaskeun. Matak salah satu bukti anu nyata secara batin tina maripatna, tina tauhidna, tina musyahadana jejama ka Gusti Allah, nyaeta hatena teu bisa didikte ku makhluk.
Makhluk tidak membuat hatinya bersedih, makhluk tidak bisa membuat hatinya galau, makhluk tidak bisa membuat hatinya takut. Hatinya merdeka dari makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa mendikte hatinya. Oleh sebab itu, maka hatinya tetap tenang, hatinya tetap senang, hatinya tetap lapang karena sebelum hal itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi dan setelah hal itu terjadi, dia sedang bersama Allah. Sakumaha dawuhanana Gusti Allah anu parantos didhawuhkeun ka Kangjeng Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, bi fatrah wa bi dzikri fatana'am. Wahai Daud, bersama denganku engkau bergembira, dan dengan zikir kepadaku engkau bersenang-senang. Dawuhan Imam Asyibli radhiyallahu an, man arafallah la yakunu lahu qaumun abadan. Barang siapa sudah mengenal Allah, maka tidak ada baginya duka cita selama-lamanya.